Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi para baraya ki Sunda di mana bae ayeuna. Mang Dedi baris neruskeun carita Talaga Getih nu ayeuna bagian anu kaopatna. Sakumaha nu kantos dipaju dina hanca nu katuna bagian anu katiluna. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan ti beurang di lembur Cibodas khususna di bumina Juragan Subrata. Harita muncul atau menimbulkeun kakacauan ku alatan jang Dharma alim menditikahkeun ka Nyi Mimin Mintarsih lo nya. Janten nolak pikeun bebesanan jeung Bah Usintea lo nya. Kumaha tuh para pamirsa, lajeng andai carita malah hadina harita adi-adina anu dua nyaeta tuh daratang kadinya nanyakeun ka rayina nyata Darja jeung Suta nanyakeun karatna naon deui masalahna pangna aya ributan. Kumaha tuh para pamirsa lajeng deui carita langkung paosna mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Harita kaayaan teh rada jempling meusan. Sanggitna Juragan Brata ngabalangkeun kursi kana tembok. Duka di mana ayana Juragan Brata mah kurunyung atuh dua lanceukna Neng Ratna nyatana Darja jeung Suta. Ratna kalah malik tumanya dikanu jadi lanceuk-lanceukna teh bari jeung rada kukulutus deui. Lantaran memang manehna rada keuheul ka lanceuk-lanceukna anu dua. Kulantaran ditanya ti ku Adi, pok atuh Darja harita. Nyaan akan teh karek balik geus ulin ti mana si Gojin. Cik tukang sakali-kali mah atuh tong arulin wae. Nya hampura we aturat. Geus teu kudu kuklutus lah gandeng lah. Kitu ceuk Suta bari melong kada beungeut adina nu katempo rada baeud. Pok deui Darja harita. Aya naon deui atuh ieu teh Rat? Jeung kamarana atuh amajang ambu. Pirago atuh wayah kiwari atuh geus sarare onaman apan ieu teh sore keneh. Ieu teh Kang sok geura atuh dariu dangukeun. Geura diuk heula atuh abdi ngadongengkeun kajadian di dieu. Nya teh talangke bukdek atuh Darja jeung Suta dariuk bari jeung mencrong kana beungeut adina nu katelah nyeratna. Sanggeus lanceukna anu dua diuk mabarabat atuh Ratna ngadongengkeun anu cikeneh kajadian ngeunaan pasoalan bapana anu maksa kahayangna kadang Kak Dharma ari Suta atuh jeung Darja duanana maranehna ngabandungan kalawan Daria. Tak kitu Kang, anu bieu kajantenan teh Kang Dharmana bedegong kitu. Ratna nutup sakabeh omonganana. Sedengkeun Darja jeung Suta terus harita atuh selireret. Pok Darja harita. Oh jadi kitunya kejadianna teh. Paingan atuh. Channel Berkah Segara. Nyaon anu paingan teh tukang? Mang Dedi. Nya, paingan atuh paingan si Utari wani nolak ka Akang. Ari geus sahadean jeung Kang Dharma mah. Nya apaan sarua kuring oge ditolak tak ku si Utari teh. Tembana Suta deui ngajawab atawa ngomongkeun kitu kanu jadi adina nyatana Darja jeung Suta. Sedengkeun atuh Ratna ngadenge kitu teh beuki ngarasa heran lantaran teu ngarti kana maksud omongan lanceukna anu dua.
Ane masa tengarti nakumaha eta tukang. dengekeun Ratna. Ieu ari anu sebenarnya mah kieu akang teh geus lila mika hayang ka utari. Kitu deui sarua si Suta oge bogoheun. Samala akang teh boga niat cekeng teh hayang ngajak manehna pikeun ngawangun rumah tangga. Tapi hanya ka si utari teh nolak embung narima kana kacinta akang. Etuning matak nyeri pisan kana hate. Dalamun inget kadinya mah doh matak nyeri hate yo lantaran sarua Kang Darja jeung kuring ge jeung lanceuk maneh ngalaman nasib nu sarua saterana. Darja jeung Suta maranehna ngadadarkeun kajadian anu matak nyeri kana hate dina mangsa ti heula-heula anu geus pernah ditolak ku utari. Ngadenge dua lanceuk da kitu pok atuh si bungsu harita. Janten kutan teh kitunya. Akang duaan teh sarua mika hayang ka utari Nya tapi ditolak sabab utari teh hayang ngeunana Akang Darma merengan. nya kitu tah ari sugan teh heueuh we can gaduh maksad. Da kitu ari ngomongna ka akang mah utari teh. Padahal mah kenyataanna mah geuningan mah geus narima ka Kang Darma lanceuk urang. Hanas ditungguan manehna teh salila-lila. Cek Darja ngomongna bangun anu ambek pisan. Samalah paromanana oge ketempung pada ketak baeud. Hatena ngarasa si euleum ngabegegah ka utari pedah eta teu daek narima kana kacinta manehna. Kunaon mah kaseri? Cek Darja ngareret ka adina. Jadi hayang seri abdi mah ngadengena oge Kang. Nama kijang hayang seuri ari Ratna. No sababna hayang seuri. Nya we atuh mata hayang seri. Coba we atuh pikir Akang tiluan mika hayang ka awewe anu sarua. Nah betiga anu eueuh deui awewe nu sejen. Nah di lemur ieu teh ngan utari-utarina bungkul awewe teh atuh Kang Suta piraku. Dengekeun syaratna. Lain eueuh deui awewe, dengekeun. Memang loba eta ge awewe mah apan ari anu siga utari mah eueuh deui jadi mah panyaos sorangan aturanna ge. Ke di lemur ieu mah manehna teh kasebut bentangna we sukan mah. Naon? Nya tapi kumaha tuh da utari mah geuningan geus sukana oge ka Kang Darma atuh lanceuk urang. Cek Ratna tu manya di Kasuta samalah bari jeung teu. Nyakeun bae lah ari sukana mah kasasaha oge. Tapi ari kawinna mah utari teh geus pasti pake bakal jeung akang ye. Nah sababna lantaran Kang Darma mah geus dijodohkeun ka Mintarsi. Jadi ayeuna mah akang boga kasempetan pikeun ngadeuketan deui manehna. Kan kitu meureun. Kunaon Kang Darja teh make seuri? Naon kekecapan mah tebet kadinya sasuta. Dengekeun sia kuceli maneh. Utari teh bakal kawin jeung manehnya. Eueuh ti dituna eueuh. Nang sok ngimpi tengah poe ereng-erengan sia teh Suta. Geus pugu utari mah milih pimilikeun akang. Beda ku maneh arek meuheulaan ka lanceuk. Apan geus nyaho atuh? Akang hayang tiba heula ka manehna teh. Cek Darja panon muncareng harita kas adina nyatana Kasuta. Lantaran memang manehna sieun kaelehkeun kudu jadi adina. Ngadenge kitu Suta cakakak atuh harita. Epan si akang mah geus pugu atuh. Utarina oge atuh nolak ka akang mah pan. Suta nyerenge seuri bari jeung maung kana beungeut lanceukna nyatana Darja. Dasar tengeun maneh mah sia teh Suta. Pan maneh oge sarua ditolak sia. Tapi ari kakuring mah geus pasti daek ayeuna mah. Lamun Kang Darja geus mutlak moal ditarima. Ganeng sia Suta. Teu kudu nyengserikeun ka aing sia kalau selain kalanceuk sia ka aing. Nolak sote ti heula sabab manehna boga harapan bakal laksana nyatana ka Kang Darma pan kitu meureunan sok. Tapi ayeuna mah pan cantang tuh. Nya memang cantang tukang.
Da pugu ama jeung ibu oge atuh dua pisan. Kang Darma pikeun ngadahup ka nya eta Nyi Mimin. Jadi geus pasti akan nu bakal laksana. Tah, kamaneh namanya. Cik tah kumaha kira-kirana Ratna satuju lamun akang arek kawin ka Utari. Nya, aku mah akang we lieur. Ari Utarina daekeun mah. Kang, abdi bade ka kamar heula nya. Geus tunuh yeuh. Neng Ratna harita amitan kadua lancikna. Da harita teh memang geus ngarasa tuluh. Samalah mending geus ngaralak heula teh tadi keneh da pugu. Harita teh mah saalam geus liwat tibada Isa. Nya sok atulah ka ditu atuh ari geus tunuh mah. Geura sare bisi isu kaburangan hudang. Keun lah pantom aku akang di karoncian. Cek Suta. Aisyah Neng Ratna mah leos indit ninggalkeun Darjah jeung Suta anu harita masih keneh dariuk duaan jeung ngalepus aradudud tekung selila. Darja ngaleos terus asup ka jero kamarna. Kitu deui atuh Suta jeung harita nangtung gontoyong kana panto terus ditulakan. Nu satuluy geblus ka jero kamarna geus ti kaluar deui jigana bae terus sarare. Lantaran memang waktu teh geus ngarayap maju ka peuting. Samalah geus kadenge sorak pohpol awi anu ditarakolan ku ronda. Ari sabab jalma anu kabagian tugas ngarona peuting eta geus mimitingi derenguriringan eta lembur Cibodas. Kaayaan alam dina mangsa peuting di lembur Cibodas kacida mata waasna. Sora jangkrik gaang jeung caricang kas ciang-ciang reang di sarada. Kitu deui atuh sora bangkong oge dina tampian menikang tengkong ganeng matak ganeng da pugu. Deket ka sawah. Hawar-hawar ti gaduh rona sok kadenge sora barudak bujangan anu keur gunter ngarobro bari jeung ngariung. Seni durukan samalah sakapun masuk bari jeung saleserian ting cikikik bari jeung sing poyok sili poyokan jeung sili tempas jeung baturna teu puguh we sok sanajan dina mangsa peuting oge lembur eta teh karasana teu tiiseun teuing. Kasubri para wargi gancangna mangsa alam teu karasa urang kocapkeun isukna weh harita teh kira-kira jam 8 isuk-isuk. Jang Darma geus sagedrek indit nguruk kapagawean. Ari di patengahan Bu Halimah keur nyadiakeun kadaharan di baturan ku Bi Acih nu jadi badegana. Sadengkeun Bapak Subrata mah alias Juragan Subrata teuing ka mana? Da isu keneh oge geus ngencis ini camalahan mah. Teu bebeja-bebeja acan ka sasaoge. Saurang oge eueuh anu nyaho. Sang disrengse edang dan Jang Darma mah kaluar ti kamarna bari jeung ngajingjing tas anu biasa sok dibawa terus nyampurkeun ka indungna anu keur aya di patengahan. Lu jeung anjeun Bu. Geuningan Darma. Mun saged kitu sok atuh kadinya sasarapeula mumuluk. Moal Bu. Eta we Bi Acih abdi menya nyuhunkeun kopi Bi Acih. Cek Jang Darma harita bari jeung ngareret ka Bi Acih anu harita keur puk-puk ngalapan piring. Ngatu aden dunungan bibi anu kasep aduh eta meuni gagah jeung gandang pertengtang geuningan aden teh hanya kawe bibi teh geus kolot.
Sok-sok beaci atuh geura mangyeunkeun atuh. Ieu mah lain kalaka nyorocos we apan anak kuring terek init gawe. Indana nya hapunten mah atuh anen. Pami tadi teh munut naon atunya kaibi teh hilap deui kopi susu teh kitu atanapi kopi susu aden kopi kunaon atuh. Ih, ieu dengekeun sa teh Bi. Ceuk kuring oge tong loba ngomong jadi we poho deui. Ibu Halimah oge harita ngomong deui samalah mah bari jeung rada kukulutus ka Biaci. Eta Biaci abdi mah mun cai kopi. Alah, nya kopi abong geus kolot sok pohoan. Hapunten nya aden nya. Cek Biaci harita teh bari ngaleos buru ka dapur bari jeung budak gitak bujur maksudna marek nyeun cai kopi cenah keur Darma. Sedangkeun di patengahan ngan ukur tinggal Darma we jeung Bu Halimah. Kieu jang Darma ieu nya. Cik ibu teh ieu hayang nyaho kumaha atuh jawaban hidup anu sabenerna teh cisok. Hayang ngadengekeun deui. Kuat jadi rame geuningan kamari mah. Perkawis naon Bu? Hor. Nya eta maksud ibu teh ieu dengekeun geurangna Amintarsi. Nah heueuh hidup teh arek nolak. Cisok atuh pikiran deui geura. Da ceuk pangrasa ibu mah heueuh teu goreng-goreng teuing budakna Mintarsi teh rupana kawas pantas kitu deui atuh kaayaanna meh sarua jeung urang. Barang ngadenge omongan indungna kitu Jang Darma mah ukur narik napas panjang jiga anu eungap. Kumaha atuh tah jang ieu? Hapunten Bu. Upami perkawis eta mah rupina bae abdi keukeuh peuteuk moal tiasa nampi. Sok sanaos ama kali ibu maksa oge margi kasuka abdi sareng kas cinta abdi mungka utari nyalira titik tah kitu Bu. Kitu ceuk Darma ngomongna tanes pisan malahan mah bari jeung ngomong titik segarupa cunang tungkop kana tas leos we harita kene indit muruk kana garasi sup kana mobil sedan bodas anu biasa sok dipake ku manehna. Telila terus dihirupan malahan gerung mobil teh harita maju keluar ti pakarangan imah. Nampung kitu sajongjongan mah Ibu Halimah teh kalah colohok. Sabot kitu torojo atuh Neng Ratna si bungsu nyamperkeun. Papakenana geus katempo rapih sarta geus meunang dangdan. Bu, kamana rek Kang Darma? Nah tos angkat atane pitacan. Ya geuningan neme mobilnya ka kuping dihirupan. Pugu oge tuluy lanjut maneh teh. Tuh, mobilna ge karek ini. Cik Ibu Halimah bari jeung nunjuk kana mobil Darma. Nah tiasa kitu. Teras abdi kedah kumaha tuh Bu? Pan abdi oge kedah ka kantor tiasa kasiangan atuh kieu mah. Saja bitik kitu abdi teh nuju seueur padamalan anu kudu direngsekeun. Neng Ratna harita belabah dinya mah bingung ari sabab Darma indit bet ningakeun ka manehna. Da kabiasaanna mah sok indit babarengan, da puguh Neng Ratna teh sok mantuan pagaweanana nu jadi lancik. Ngarah teu riweuh teuing basana teh. Dari kudu dicabak ku sorangan mah tara bisa dikapagawe tapi gawe kabeh da puguh loba beresinana. Har. Geus we atuh lah teu kudu indit poe imah atuh. Oh atuh lanceuk hidup dia bet ningalkeun sama lain ditna oge mending ngajengkat we manehna teh. Nya teh tiasa kitu atuh Bu. Awatos atuh ka Kang Darma pami tadi bantuan mah da seueur pisan pada malana teh sareng kunaon atuh Kang Darma teh make kitu Bu nya. Ah nya pada bieu ku ibu teh dicaritakeun persoalan anu penting. Oh pantas atuh pami kitu mah ambu. Kang Darma teh ngaros keheul panginten tos we atuh bulah ari Kang Darma nolak dijodohkeun ka Cemimin mah teh kedah dipaksa. Margi moal sae ka payuna. Nya geus lah. Teu kudu ngomongkeun heula persoalan eta. Lain rek indit nyai teh tuh. Bawa we atuh mobil anu bapa hidup da teu kapake ngan kade we di jalan sing hati-hati. Teh engke beurang
dicokot kali itu ku Mang Ubed lamun geus balik ti sawah channel asli dongeng nyamang atuh pami kitu ge pami ama moal ka mana-mana mah kan ieu mobilna dianggola ku abdi nanging kade hilap engke kedah dicana kali itu ku Mang Ubednya beli ama milarian nya sok kali itu geura pake geura init ieu waktu geus beurang apaan ye nya sanggis kitu maleos atuh Neng Ratna teh harita indit muru ka kamar indungna gap kana kunci mobil nu salakina nu ngagulean di luhur bupet guragiru kencis indit muru ka garasi malah terus muka panto mobil sup ka jero sanggis kitu gerung dihirupan anu saterusna mah seak indit we ninggalkeun imah deuk ngajugju ka tempat pagaweanana. Sedangkan Ibu Halimah harita tinggal sesorangan koloyong kana kursi terus gek diuk beri jenggah ulang sabot keur kitu torojo atuh bi acis nyampurkeun beri jeng nananggeui baki dieusi kuci kopi jeung goreng ulen sapiring kituna teh beri jeng luak liuk nempohan Dharma anu kiwari teu nyampak alias geus eueuh di dinya. Alah geuningan Aden teh tos angkat kumaha atuh ieu cai kopina Aden atuh dah lila teuing bi aci mah barang yeun teh alah sumuh atuh da tadi teh bibit teh ngagoreng heula ulen agan cek bi aci harita teh beri jeung dodongkoan sieun dicarekan beureun kudunungan da maneh mah ieu dititah usaha atuh make jeung ngagoreng ulen sagabaraha ngagoreng ulen sagara rupa atuh bi aci somong teh aya upami nu warang mah agan eta mah kahoyong si bibi we teras nama kumaha atuh tos kieu ieu ulennya teu kumaha atuh aci kopina inum ku maneh atuh kadinya sok sorangan tah ulenna dahar ku sorangan. Bu Halimah harita ngomongna bari jeung rada baeud da puguh hatena keur jengkel poe eta teh sababkeun ngarasa rungsing jeung pusing jeung jengkel kana jadi anakna samalah sanggis kitu mah terus ngaleos ninggalkeun bi aci anu keur ngahulang sorangan cag urang tinggalkeun heula kaayaan Ibu Halimah jeung bi aci urang teudeun heula sakedeung insyaallah kahareup baris kasamper ayeuna urang kocapeun di kaayaan Nyi Imahna Nyi Utari. Nyi Utari khususna atuh harita kira-kira wanci hanet moyan Abah Sanip atuh bapana Nyi Utari jeung Jang Ahmad geus saged rek arindit ka kebon ari ambu sumina harita teh keur eueuh di imah lantaran keur neruskeun hanca ngarametna di sawahna Bah Icang bapana Mintarsih sedengkeun Nyi Utari karek balik di pancuran geus nyeusihan baju cenah sarta terus atuh dipoekeun di buruan sabot keur kitu ti kajauhan rentang-rentang aya nu datang salah saurang lalaki anu geus rada kolot tagogna katempo meuli gagah limpangna bari jeung dangah ari papakean katempona meuli rapih jeung perlete gining we nandakeun yen manehna teh lain jalma jore-jore ari eta jalma teh tayalian Iwati Juragan Subrata anu harita keur ngagedig we lempang deuk ngajujug ka imahna Abah Sanip nya tekung selila Bapak Subrata geus anjung kaburuan imah Bah Sanip malahan mah terus atuh ngajanteng nangtung beri jeung panon rarateret tempoan kaayaan di eta imah nu katempona kacida pisan sederhanana sanggis aya kana sawatara waktu Juragan Subrata terus atuh harita selede ngadigleu ngadeuketan kana panto nu kaparengan keur engab malah terus atuh uluk salam sorana tarik pisan jeung jelas punten sampurasun cuk Juragan Subrata uluk salam bari jeung tengah tengok ka jero imah
Sabot keur kitu Torojo atuh Nyi Utari nyamperkeun bari jeung ngajawab salam. Dapu atuh tadi teh Utari teh keur maekeun baju anu meunang nyeusehan di gigireun imah. Rampes, bade ka saha Bapak? Cek Utari dumanya kasemahna anu keur ngajanteng nangtung hareupeun panto. Nya sanggeus kadenge aya nu ngajawab mah manehna gilek atuh harita. Juragan Subrata teh malikeun awakna anu perih katempo di tukangan manehna aya saurang mojang lenyang anu keur ngangtung bari jeung neuteuk. Ari panon cureuleuk bibirna ipis sarupana geulis. Wah, jigana mah susah pikir ngagambarkeunana. Nupu dapu gue atuh sakadapan mah Juragan Subrata teh kalah colohok. Dapu gue atuh rada kasima ku eta mojang. Syamalah dak dumadakan hatena oge jadi ratu tutunggulan sok sanajan ari umur mah geus kawilang kolot tapi dari nempon nu geulis kitu umah Juragan Subrata teh resep keneh da puguh lalaki normal. Sabalikna atuh Nyi Utari barang sidik harita anu datang teh Juragan Subrata bet sarua hatena oge atuh jadi teu geunah rasa. Hatena jadi ratu tutunggulan nu bakasieun jeung kahariwang. Lujang enjing Juragan. Cenah. Cek Utari maksakeun maneh miheulaan tumanya ka Juragan Subrata. Sok sanajan bari jeung rada gugup oge, tapi sabisa-bisa nyumputkeun semu. Utari, kumaha ka mana ieu? Basanip aya? Juragan teh bade kapun Bapak. Mangga atuh linggih heula. Da kalarasan nuju aya Abah mah. Teu kudu make jeung ka imah di dieu beda di dieu lah. Da moal lila sok ganjangan ka dieu. Bejakeun aya kuring kitu perlu ieu. Cek Juragan Subrata harita merikeun kateguh ngomong lagi. Samalah bari jeung budina oge katempona Kurawan hangseur. Teu matak pikarespeun nempo. Nya atuh teu talangke. Nyi Utari harta kene oge atuh ngabejaan ka bapana jeung Ahmad anu keur araya di tukangan imah. Sanggeus narima beja kitunya atuh Basanip gura-giru nyamperkeun ka hareup. Maksudna mah arek nepungan semah nyatana Juragan Subrata dan sok bisi aya perlu anu penting. Waktu cukup mangsa nyakapan. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mani baris nuruskeun ieu carita dina bagian anu kaimana. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana ujung kandung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
channel Berkah Segara, channel asli Dongeng Mang Dedi.